Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ij'al li waziran min ahli. Puji sinar syukur dan sami haturkeun ka hadrat Allah anu Maha Berkatur, anu mana kalayan kudrat sareng irodat mantena kudratna Allah anu parantos ngajantenkeun urang sadayana tiasa nalengkah kana ieu masjid, kana ieu majlis halaqatul zikri atanapi anu disebatkeun nyaeta raudhatan min riyadil jannah. Patamanan tina sapalihna patamanan surga nyaeta halaqatul zikri. Halaqatu qiraatil Qur'an. Ya, anu mana parantos lebet kana jaminan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna mudah-mudahan sasarangan urang sadayana dina ieu waktos kalayan irodahna Allah Subhanahu wa taala nu parantos ngagerakeun hate urang sadayana, batin urang sadayana kersa angkat niatan sae di masing-masing bumina. Mudah-mudahan ieu perkempelan pangaosan sing janten saksi kana tetepna iman Islam urang sadaya ditampi di dunya dugi ka akhirat wa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengna khilaf salawat wa salam mugia dipacurakeun ka junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ka keluargana, ka para sahabat, ka para tabi'in, atba'in tabi'in, tuduh ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun umat mantena anu teu putus harapan tina rahmat Allah sarta salamina ngarep-ngarep sarta kenging syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi masjidin yatluna al-Qur'an illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhum rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah wa dzukirallahu fi man indah. Anu pihartoseunana teu pati-pati ngariung, teu pati-pati ngempel eta kasabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teu pati-pati kumpul hiji kaum atanapi 2-3 jalmi atanapi langkung di hiji masjid bari ngaraos Al-Qur'an, maka jaminan Allah dijamin ku Allah Subhanahu wa taala eta jami bakal diraksa, dijaga, didamping, diladenan kata Nabi, di decking, di packing ku malaikat. Jadi di backing ku malaikat. Hese aya buka backing malaikat teh. Karek buka backing curi orang buka backing curi. Ieu mah backing na oge malaikat. Saha backing saja.
backing malaikat adalah hafatumul malaikat hiji di backing ku malaikat. Sakira-kira di backing ku malaikat, terutama malaikat Jibril nge-backing ka yang ngejaga ngaraksa gitunya nyarengan atapi ngahadaman biladenan ku malaikat. Wa ghasyiatum rahman sareng disimeuh di banjur dikucuran ku rahmat kanyaha kadeudeuk kawelas kasihna Allah Subhanahu wa taala di lungsuran rahmat Allah nya eta salah saweus rahmat Allah nyaeta anu bakal anu bahan karaosna teh naon rahmat Allah teh di antawisna sagede-gedena dosa eta jelema moal disiksa ku Gusti eta rahmat cacak loba dosa cacak loba salah tapi ku Allah teu boleh dipikanya teu boleh dirizkian eta rahmat Allah teh gitu rahmat Allah cacak urang teh jalma anu nyaeta jalma anu loba dosa tapi teu boleh dirizkian ku Allah Subhanahu wa taala dibasihan keneh kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala nah eta salah saweus rahmat Allah Subhanahu wa taala anu buktos nyata bukti karaos urang sadayana. Salajengna anu katilu jaminan ti Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan pidawuh Rasulullah nyaeta wa nuzilat alaihimus sakinah dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala katenangan, kasenangan, kabahagiaan nya diturunkeun katenangan. Naon margina? Katenangan ku Allah teu disimpen dina harta, katenangan ku Allah teu disimpen dina pangkat, katenangan ku Allah teu disimpen dina gaji upami kaum gajinya, katenangan teu disimpen di sawah, katenangan teu disimpen di kebon, katenangan teu disimpen di ingon-ingon, katenangan ku Allah teu disimpen dina rupa lamun lalaki jadi kaset, lamun awewe jadi geulis teu. Katenangan ku Allah teu disimpen dina naon? Dina piagam, dina piala, dina sertifikat henteu. Tapi katenangan ku Allah disimpen dina hate jalma anu iman, dina hate jalma anu cinta ka Allah sareng Rasulna, cinta kana Al-Qur'an. Ketenangannya anu penting eta katenangan teh lain di kaler, lain di kidul, lain di kulon, lain di wetan, lain di nahanta. Di mana ketenangan? Tak jaminan ti Allah Subhanahu wa taala dipasihan ketenangan ti dunya dugikeun ka akhirat. Anu kaopat wa dzikirallahu fi man indah nyaeta ku Allah Subhanahu wa taala diumumkeun, dipromosikeun, diiklankeun. Itu ku Allah. Jadi geus teu kudu make spanduk, geus teu kudu make banner, baligo, go, baligo. Henteu. Geus teu kudu make baligo, kudu engke oge ku Allah diiklankeun. Kasaha diumum we malaikat pangeusi langit diumumkeun ku Allah Subhanahu we malaikat. Tuh aya nu keur ngaji di ditu. Di mana? Di masjid keur madaraca Al-Qur'an. Turun malaikat, sadayana turun. Jadi ayeuna anu hadir dina ieu masjid teh aya 3 makhluk. Anu kahiji nyaeta malaikat dikeluaran ku Allah Subhanahu wa taala. Dikeluaran naon malaikat ku Allah cokot tu kasusah, kabingung, kanyeri, kaperih, kasedih jeung dosana, dosa leutik, dosa gedena cokot kabeh ku malaikat. Dikeluaran Allah dicana ku malaikat. Kabingung dunya, kabingung akhirat, cokot kabeh. Kamanakeun ya Allah dibawa ku malaikat. Panggul, kamanakeun teh ya Allah? Kacimanukeun. Ulah teu banjir atuh Cimanuk menep katanya. Cimanuk menep. Ya kamana atuh ya Allah ya. Canakna. Ieu kamana canakna ya ka gunungkeun. Ulah gunung bitu atuh. Kamana? Bikeun kasaha? Bikeun ka jalma anu hayang balik. Insya-Allah. Nah, atuh karek datang geus hayang balik. Bikeun kasusah kabingung salalemur, dosa salalemur dibikeun tah. Kasaha? Ajalma anu keur ngaji hayang tereh balik. Nah, so bismillah. Karek datang saya tereh balik. Bikeun
kasaha bikin kajalma anu anti karena pengaji kajalma anti karena pengajian yang gitu ieu pasti kedua makhluk keduanya eta manusia anu mana eta manusia anu tempat salah yang tempat poho anu pohoan manusia anu tempat salah teh kusabab tempat salah jeung poho urang wajib silih ingatan urang wajib silih benerkeun anu nomor katilu makhluk anu katilu setan iblis teh anu mah anu nitah sombong ka jelema ya maneh kudu sombong umatnya eta nitah sombong maneh kudu sombong nu akhirna hiji jalma jadi sombong lantaran dibarengan ku setan ceuk eta iblis jadi jalma anu sombong mah eta iblis mangrupakeun jelema intinya disebutna teh setan binah rupa teh disebutna teh nah ku hal eta pisan urang sadaya nyuhunkeun perlindungan ka Allah Subhanahu wa taala tina pirang-pirang godaan setan, godaan iblis anu minta sombong teh sombong ka saha? Sombong ka Gusti Allah, sombong ka Gusti Allah. Sareng di antawisna aya teh ngaos Quran teh, ari Al-Qur'an teh ieu teh satan-satan diaoskeun nyaeta kedah diyakinkeun kaagunganna. Al-Qur'an teh ibarat naon? Al-Qur'an teh ibarat naon? Ibarat cai Al-Qur'an teh. Ibarat cai. Al-Qur'an teh ibarat cai. Ibaratkeun cai Al-Qur'an teh. Eta Al-Qur'an teh ibarat cai. Ajaranna penet. Sok cimanuk ajaran penet bakal ka mana jigna? Bakal bitu banjir. Nah, Al-Qur'an sok ajaran caretong maca Qur'an. Ajaran. Atanapi di batur mah di batur mah aya anu Al-Qur'an diduruk kayaknya Al-Qur'an di naon? Al-Qur'an disalahgunakeun ajaran. Sarbajeung menet Al-Qur'an tong dibaca eta Al-Qur'an teh misalna tong dibaca tong aya maca Qur'an salmun ieu ajaran penet Qur'an akhirna banjir naon di urang banjir teh ayeuna akibat menet Qur'an dipenet teh dibaca-baca Qur'an dia banjir teh banjir naon banjir internet banjir dangdut ka kamar asup ka parah naon eta kaluhur neangan sinyal nu akhirna banjir dangdut banjir TikTok eta akibat menet Al-Qur'an dipenet Al-Qur'an jadi banjir kesarea banjir naon banjir TikToker enaon ngaran TikTok banjir TikTok amun jadi banjir dangdut leung banjir cai maseret satuur banjir cai maseret sabitis aya sacangkeng nya ieu banjir dangdut mah teu pikeun ka loteng teu pikeun ka lantai 3 neangan sinyal eta banjir internet nah ieu akibat pamaksiatan jama 24 jam eta wifi terus ngaganteng pokona mah eta banjir 24 jam nah kaum Nabi Nuh mah ukur di banjiran saur pangasaman kumis Nabi Nuh mah ukur di banjiran ku cai iya banjir doraka ieu kumaha banjir manusia itu akibat menet Al-Qur'an naon menet Al-Qur'an teh dibaca-baca tah itu mesti kitu masalah mesti tapi ngan ya Al-Qur'an teh berarti bakal masuk ke mana bakal lebat upami dialirkeun urang asup ka budak asup ka kolot asup ka aki-aki asup ka nenek-nenek nya asup ka teteh-teteh ka aa eta Al-Qur'an teh bakal ngan lebat ngan eta Al-Qur'an mah lebatna teh nyaeta kanu kajalmi anu hatena tapi kajalmi anu ngarendahkeun diri di hadapan Allah lamun sombong toh mencubuk gitu moal ya karena Al-Qur'an itu moal Al-Qur'an naon sababna baina ari cai mah moal naik kaluhur cai sebenarnya kecuali dipenet tadi nah salajengna ieu perkawisna Al-Qur'an sakumaha anu mingon kamari parantos dibahas sakedikeun wenten 30 menit insyaallah nya malami dibahas sakedikeun naon setiap urang ayeuna pemelakan pasti anu diharepkeun teh buah eusina jeung
ladangna eta maca Quran. Naon ladangna cenah maca Quran teh aya ladangna. Amun melak cabe oge aya ladang cabe, melak bonteng aya ladang bon, melak jagung aya ladang jagung. Tah ieu Al-Qur'an kurang dibaca aya ladangna. Naon ladangna tina Al-Qur'an teh nyaeta akhlak anu sae, anu sesuai sareng nyaeta anu sesuai sareng Allah jeung Rasulna gitu. Jadi buah tina Al-Qur'an teh akhlak anu sae gitu dina naon dina sosial, budaya, ekonomi, politik, terus dina naon eta buah tina Al-Qur'an untuk kemaslahatan manusia di dunia dugikeun ka akhirat. Nah, jataisna mengacu kana dawuhan Imam Ghazali. Maca Quran teh babari. Nah, upami urang mengacu kana dawuhan Imam Ghazali, salat teh babari hese keneh nyaeur, hese keneh macul, hese keneh bencung, capek jaba nya ti luhur. Jaba buruhna saeutik sabenerna mah macul mah. Hese. Nah, lamun salat buruhna ge sakali salat berjamaah buruhna dipasihan 27 imam dong di surga tina emas, tina me. Tina nya 27 imah gedong tina emas dinten berlian. Hiji imah 70 panti 70 lawak kamar, hiji kamar 70 kasur, hiji kasur 70 bidadari pembantu keur pergi mencetan ngarokan namanya musafah. 70 bidadari. Nya eta sakali salat berjamaah. Sabenerna mah capek keneh, nu aran naon mah nu aran awi nu aran kai capek keneh eta sabenerna. Da salat mah teu capek sabenerna, teu hese sabenerna mah babari. Naon atuh nu hesena? Nu hese teh dina pepelakan, melak cabe babari, melak bonteng babari, melak tomat babari, melak jagung babari. Nu hese naon? Taroskeun ka tukang melak. Nu hese teh ngurusna, nu hese teh ngurus naon? Ngurus cabe nu hese mah, ngurus bonteng. Melakna mah babari, cep. Yes. Geus di mana mah? Melak cabe, babari. Wah, mantap. Sabaraha 1 hektar, babari. Nganu hese naon? Jukutna, hamana. Eta salat mah babari tinggal gen we salat. Maca Quran babari tinggal reang maca Quran. Anu hese naon? Anu hese ngurusna. Nah, kudu diurus atuh salat oge. Ari salat teh diurus bakal buahan moal. Nah, buahna tina salat teh moal ka petikasina ka buahna teh eta salat amun teu diurus. Kumaha cara ngurus salat? Nah, ieu anu kudu diurus ku urang teh di ataisna salat eta teh kudu diurus dina perkawis elmuna. Anu terutami jukut-jukutna anu jadi keur salat naon ye. Urang keur salat Allahu Akbar juk jadi pasar rebo majojo nagabu eta keur salat asar inget we kana kana awu inget we tah eta teh jukutna anu kudu dikoren ku urang eta teh hama salat. Nah, bet Allahu Akbar jijik kana inget kana awu gitu. Nah gitu. Jadi lain inget karena hari Allahu Akbar teh Allah anu maha agung, lain inget karena keagungan Allah. Lain inget karena keagungan Allah nu aya dina diri urang. Naon keagungan Allah nu aya dina diri urang ya? Ieu teh urang teh tanda-tanda urang teh lah hadir di alam dunia ieu teh ngalupakeun ayat-ayat tanda-tanda keagungan Allah. Nah, itu. Terus maca Quran ayeuna. Maca Quran teh pepelakan sami, babari sabenerna mah. Ilmu anu pang babari-babarina atana ilmu anu pang babari-babarina dina dipelajari nyaeta Al-Qur'an. Lamun aya nyebutkeun hese kana maca Quran, belagu teh jelema, tolong goblok teh jelema. Naon sababna? Sabab saur Allah kaula nurunkeun kana Al-Qur'an sebagai ilmu anu pang babari-babarina. Walaqad yassarnal Qur'an. Kaula yakin geus nyata geus ngagampangkeun kana Al-Qur'an teu gampang kumaha. Ori ngobrol nya hese keneh. Ieu atuh hese keneh naon ngaranna teh latihan teh naon ngaranna teh? Tetepakan teh naon ngaranna teh?
hese keneh nu kitu backhand nu karet hese keneh nu kitu sabenerna mah jeung maca Quran mah hese keneh diving naonnya hese keneh nu kitu hese keneh da Al-Qur'an mah babari sabenerna ngan hese naonana yeut nu hese teh ngurusna ngagemukna terus nu hese teh naonana ngamalirkeuna tah ieu teh tina samingon 7 wengi aya sawengi anu ngaji berarti sawengi ngaji berarti kamalir tah di ngamalirkeuna sasarenganana nu hese teh sasarengan insyaallah urang sasarengan di dieu ngaos Fatihah tanu katilu anu katilu nyaeta nu disebat pepelakan teh wiridan atanapi zikrullah atanapi anu disebatkeun nyaeta sholawat nya tasbih tahmid takbir subhanallah nya sok salat kana wiridan ta eta teh kasebut pepelakan eta we babari sabenerna hese mah ngurusna naon nu kudu diurusna bisi aya anu dipikaresep ngaleuwihan ti Allah jeung Rasul nah lamun jalma aya anu dipikaresep ngaleuwihan ti resepna ka Allah jeung ka Rasulna gagal tah hirupna tah ngaleuwihan ti cinta ka Allah ngaleuwihan ti cinta ka Rasul bahaya nyaeta dijaga ku eta da ieu mah loba karesep teh geuning nya jelema teh tepikeun ka culcul poho kakangjeun Nabi sedangkan lamun urang poho ka aya kacintaan aya karesep leuwih ti kakangjeun Nabi gagal iman urang gagal atau cacat iman urang jadi nu cebut cacat teh lain cacat iman teh jadi aya karesep dina hate salian ka Allah jeung Rasul ngaleuwihan ti ka Allah jeung Rasulna tah eta dijaga atanapi nyaeta dipelihara ku wiridan sholawat maca tasbih maca salat tah eta teh diajar wiridan teh kitu nya lajengna anu terutami nyaeta ayeuna urang majeng kana maca Al-Qur'an rehna dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman teh kudu dijaga diraksa atanapi kudu dipertahankeun kudu diperjuangkeun urang nyaeta kahiji ku hadir di masjid moal waktosna tepan anu nomor kadua ku ngaos Al-Qur'an nu katilu ku zikrullah atanapi ku wiridan zikrullah misalna urang teh aya daging hayam menang beli di pasar daging hayam teh pas digoreng di kumah digoreng pas dek di emang hari ieu mencitna hari ieu halal haram lamun daharna teh maca bismillah heula haram naon sababna sabab anu mencitna di pasar teu apal urang teu apal anu mencitna apakah anu mencitna teh ieu teh maca bismillah atau henteu lamun teu maca bismillah urang dekat bismillahirrahmanirrahim halal berarti eta daging hayam negeri daging hayam di pasar lamun geus digoreng deuk diuapkeun teh kudu maca heula bismillah teh eta dikrullah teh terus ayeuna urang dititah gawe nu nitah ka urang teh ting sok zakat ting sok puasa ting tara salat ting nu nitah gawe ka urang teh kan urang teh gawe teh bismillahirrahmanirrahim bismillah heula halal teh berarti lamun teu bismillah heula sarwana tuh jeung anu nitahna teh disebutna teh bakal dayus teh disebutna asupna teh sabab naon dahareun anu dipasak ku jalma anu tara salat jadi haram kenna jadi terkontaminasi ka urangna jadi penyakit jadi belet jadi bodoh ka urangna kusabab naon tah lamun dahareun baca bismillahirrahmanirrahim nah katanya di kumaha cenah ieu mah eta mah cenah jelema teh sok judi cenah tapi mere ka urang mere dahareun mere roti kumaha eta dahar kan maca heula bismillah urang mah amal haram gitu kumaha cenah itu menang gitu sedekah menang judi lamun urang menang judi terus disedekahkeun ka batur berarti sarua jeung si beungeut kudu ku cikii sah teu ieu teh menang duit haram dipake sedekah ka ajengan nya hari ajengan udah pinter baca heula bismillah we bismillahnya halal jadina ngan kitu nu sedekahna sarua jeung si beungeut ku
kucing atau terasa seorang pemenang judi gitu kan atau menang di mana gitu menang panimu gitu. Nah ya mah sekilas info gitu ya. Sekilas info mudah-mudahan aya manfaat. Salajengna anu kahiji masjid muga eta keur ngajaga kaimanan teh. Sakitu di antawisna mudah-mudahan naon dirugikan satu acara diaoskeun Al-Qur'an kayaknya mudah-mudahan aya manfaatna. Manfaat kamu diri urang, manfaat kamu sari-sari manfaat kamu agama Allah Subhanahu wa taala. Sareng nyuhun kepiduana bae kamu pun bibi anu kamari ngaturkeun sesuatu lalu Al-Fatihah.
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
tasyabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي. ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أولئك يؤمنون به
teh tungtungna termasuk ngaos ayat suci Al-Qur'an nu dihitung teh akhirna ayat akhir naon dia khosirun rarugi apa bisikin aku karugian ya. Jadi anal amal bi khawatimiha sadayana amal pada mulan kumaha ceuk tungtungna kualifikasina ti tahun kamari kinana bulan ieu nya bulan ieu penentuanana. Nah ieu ieu mah salengkah deui ka surga ti soledat ke berus teh kana neraka aruh. Ieu di ditu jauh salengkah deui kana surga. Ti soledat ke jebur teh tah. Ieu nya bisi. Jadi ieu sakedap deui pada tadi cara itu dia. Sakedap deui hayang balik aduh. Rek ade sih. Terus sakedap deui nya. Yang terakhir sakedap deui na malami. Ya pinten gitu nya. Tadi ada anak-anak kata yo yuswana 80 tahun lebih. Pas dek maot nah. Teu eling. Pas dek maot nah ieu mah teu eling kana babacaan teu eling ka Gusti Allah. Kalau ka eling teh kan ketepaan bahaya eta. Nah gitu nya. Jadi terakhir urang hoyong husnul khotimah. Ieu sadaya pepelakan we sami kitu, pepelakan we. Ieu tungtungna sabelaskeun tuang sapiring. Tungtungna teh hoyong raos tah kitu. Ya pas geus pisan karek sasenok deui jetruk teh. Kaisi tetulus teh nikmat oge teh Taya urang sadayana mainten sakumaha anu parantos diaoskeun bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Mafhumiyahna we nya sakedik mainten tina asana syukur syukur neme sadayana jami sadayana agama eta ngaku agama paling benar atana nu neme diaoskeun teh. Ceuk Yahudi aing nu paling alus, ceuk Nasrani aing nu paling alus. Kieu nya anu bakal ka surga teh urang, bahkan ceuk saha ceuk konggucu urang pang alusna kabeh oge pang alusna kadengan kadek bisi kieu deuk agamana naon wae cenah nu penting mah asal beramal baik pokona mah ka surga kadek bisi kitu naon sababna sabab anu pang sae-sae anu agama anu diridhoi ku Allah diterima ku Allah diridhoi ku Allah hanya agama Islam. Sok sanaos pengakuan mereka itu adalah agama yang paling benar adalah ini banyak agama banyak. Mana Islam teh ya sadayana painten meningakeun ditalarankeun keun nama ieu teh nya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal bade mertelakeun agama. Ari ngaran agama eta wad'un ilahiyun. Sahibun lidawil mukuli di maslahatil basari dunyahum wa ukhrohum hartosna aturan anu bangsa pangeran anu dipasikeun ka jalma anu boga akal berkamaslahatan manusia di dunia sareng di akhirat. Jelas agama teh keur kasalamatan dunia sareng akhirat. Ari rukun agama eta aya 3. Hiji Islam, 2 iman, 3 ihsan. Naon ari ngaran Islam? Nyaeta al-inqiyadu bil ahkami syar'iyyati hartosna narima turut kana hukum syara anu 7. Ari hukum syara eta aya 7. Wajib wa sunati haram opat wenang 5 makruh genep subatu sohe tak sabitu hukum
sara anu tujuh. Oh, ada ieu mah. Ada bagus diajar ka Mang Mas abdi teh. Kawa hiji. Oh, hiji wajib dua sunat tilu haram opat beunang lima makruh genep subhat tujuh soeh tasakitu hukum syara anu tujuh. Ini wajib, naon ngaran wajib eta ngaran wajib teh ma yusab ala falihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Artosna perkara anu dipigawe menang ganjaran ditinggal menang siksaan seperti salat anu 5 waktu, zakat jeung puasa, sae ka ibu rama, sae kedatangan hormat ka guru, hormat ka saluhureun nya asanabeun eta hukumna wajib nya. Dua sunat, anu sunat ma yusab ala tarkihi wa la yu'aqabu ala falihi. Ma yusab ala falihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Hartosna lamun dipigawe lamun di sakur perkara lamun dipigawe menang ganjaran ditinggal teu meunang siksaan seperti salat sunat, puasa sunat, disorban, dikopea, nah gitu nya. Disorban sunat eta teu naon teu disorban oge. Nah, terus atuh sunat, salat sunat, puasa sunat eta lamun dipigawe meunang ganjaran, bahkan ganjaran lagi sabajeng wajib eta. Ganjaran mah naon namun tadi digawe oge. Cuman nya nyapaetan kamu nyampurnakeun wajib sabenerna. Terus anu katilu nyaeta haram, naon aya haram mayusab wala tarkihi eta sabalikna wala yu'aqabu wala fali lamun dipigawe meunang siksaan, lamun ditinggal meunang ganjaran seperti salat ditinggal ke salat, teu zakat, teu puasa, teu haji, teu ngahormat ka saluhureun, teu nyah kasanapeun, teu nghargaan ka sesama, teu kitunya dengan eta ya ataisna haram eta lamun dipigawe meunang siksaan, lamun ditinggal meunang ganjaran. Terus atuh sakabeh perkara haram. Terus anu ka opat menang, naon ari menang? Nyaeta menang mah lamun dipigawe meunang siksaan, lamun dipigawe teu meunang ganjaran ditinggal meunang siksaan seperti kendaan minum kawin ya, jimaan halal kan ngaran menang mah lamun niat halus meunang ganjaran, lamun niat goreng itu meunang siksaan. Terus makruh, naon makruh nya eta lamun ditinggal meunang ganjaran, lamun dipigawe teu meunang siksaan, sapertikeun ngadahar sabangsa nimbang bauan, atanapi wudu atanapi ngadahar sabangsa nimbang bauan, atanapi sing sawegaran makruh ngarokok, dulun, lamun niat obat jadi wajib eta nya. Jadi wajib obat bunuh gitu nya. An dianjurkeun kanu ngarokok nyaeta teu kenging bari nunutan. La ta'khudhu sinatu wala naum ulah bari nunutan ngarokok. Bisi kana karpet. Gitu nya. Ras satu nya gitu. Kan Allah mah tara nunutan. Lamun Allah nunutan alam dunya bakal peupeus ajaran. Pan dunya teh dina genggaman tangan kekuasaan Allah. Lamun Allah nunutan kumaha? Ieu urang dan gelas nya nyekelan gelas kieu. Terus nunutan bakal kumaha? Atunya bakal nya percaya teu alam dunya ieu muter percaya teu? Paing anu lieur. Nya seueur nu lieur ada muter alam dunya jadi lieur. Nah, nu kagenep anya eta hukum syara anu dicanak ku Kangjeng Rasul nya eta nu kagenep teh subhat. Naon subhat teh? Perkara anu samar-samar, antara halal jeung haram, bisa jadi halal, bisa jadi haram, seperti manggih lauk emas di Solokan atau di Cimanuk. Eta Cimanuk sabab eta lauk emas mah tadina aya nu bogana halus diantepna, bahkan di batan dicopotna halus manggih duit di jalan blokir, manggih duit di jalan rezeki anak soleh, manggih duit di jalan rezeki anak soleh. Ya rezeki anak soleh nya keur balik kuota ya
Ya, rezeki ngomong rezeki anak soleh, sholat subuh keberangan. Nah, tuh anak soleh di mana? Rezeki anak soleh ya. Nah, gitunya. Jadi itu semata-mata rezeki anak soleh. Ada kemacan alamun belum beron, atau tenan naon, teman melak, sengal, malah lele jumbo, ayah ditanyakan, eta mah aya bogaana, lamun kapanggih oge, eta kudu disalabar. Disalabar eta mah aya saya. Eta ke lamun salamur geus aremungeun, berarti eta lele tina sepi teh. Kita tawarkan ke salamur, mu sope kope, berarti tina sepi teh. Iya. Lele mah aya melak, lauk jahe, lauk nilainya anu melak. Ieu mah rezeki anak soleh. Tahu sembarangan, kali itu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Bahkan haram nate kan teh sebagai peringatan di Allah kalau orang jadi penyakit, jadi darting, jadi nama. Nah, mata kubar darah tinggi mah istighfar sing loba, bisi loba ngadahar barang subhat tadi teh. Bisi loba ngadahar subhat. apa paliknya sama Ya mani kene di palikeun nya eta ni kana mau dihetkeun we. Beneran di deet. Ka diteang buri masih buri gara. Mun mah geus mas gede teh di deet. Subhat artinya antara halal jeung haram, antara halal lain, haram lain. Mana harus kena diterima. Anu katujuhnya eta sohe atan pi ila-ula lawanan sohe naon ari sohe teh sah-sah saja disebutna teh sohe teh ngan penyulayaan karena keutamaan seperti kumaha sahuduna mah ngan kurang utama sepertikeun pangdimakeun sae kabatur saudara kieu jetrek kudu bayar listrik taradum lingeungan kan nya kari make we cai teh eta teh kirang utami saya nama tos abdas kurang minang wudu didinya saya nama ieu tos bayar terasan listrikna kitu tah tiap kitu bener teh nasalna ari contona kabaheula pangalakeun cai ka batur terus keun pake wudu ku panglimakeun ku batur urang wud ari aya mah kan jetrek pada listrik teh geuningan jetrek ke listrik teh kurang teh nya jetrek ke listrik teh teu nyaho mayarna saha wudu urang teh saya nama ieu kamu mayar listrik atanapi saur bapak DKM teh ya kana koropakeun we gitu kadinya gitu ari dipet disimpet teh ngan kade bisi eta nya bisi kana koropakeun teh naon atuh daripada urang eta daripada rumah naon teu kirang utami misalnya itu dia jadi orang teh ibadah teh kudu aya dina kasampurnaan kudu aya dina kautamian gitu ya ulah naon disebutna teh ulah nyampe ngagawekeun ka nya istilahna teh urang mah nyisikan henteu nyangun teu atuh mangalak-alakkeun daun atuh kitu istilahna teh nya jadi supaya naon supaya ulah naon disebutna teh supaya ulah atur sarere supaya teu nyulayaan karena keutamaan supaya nikmat teh dahar teh ngeunah nyaan gitu. Gitu sagitunya ulah rugikeun ka diborong ku sorangan. Diborong lain mah ulah sampaikeun ka ayeuna ngagawekeun ting batur kitu nya. Ya kan gitu dina syariat teh kitu. Pangsaya-sayana kamu bersama melama makanya upami namut barang tamut ya namut sarung nah pakai sholat namut kopea pakai sholat nya teh kurang utama sebenarnya mah tamut gitu teh nya namut oge atuh ieu kamu naon kamu sabun teh naon kemana udah bersih kene kok wafios teh yang penting dina ibadah kurang supaya ya kasampurna atuh piraku abe bikeun ka budakna atuh ka budakna nya kerja aja atuh apa nih yang sarung dia kan bae atuh tapi kan hayang utama teh urang teh tadi teh nya yang ulah bikeun ka naon disebutna teh gratis manis gitu naon antara romantis
romantis rokok makan gratis gitu nya. Karena maka dituna lamun romantis bakal istighosa. Naon istighosa? Istirahat istighosa. Istri goyang suami basah. Tapi istiqomah istirahat menempo di iman. Gitunya. Karek demikian karena hukum syara anu tuh hiji wajib dua sunat tilu haram opat wenang lima makruh genep subhat tujuh soheh tak sakitu hukum syara anu tujuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tahiyatum biha salam wa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajam, tapi jam sakit tuh mimitina. Jam sakit.